warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, lejeng enjing pamiarsa, patepang di sareng simkuring pun Putri Haifa Zahra dina acara Warta Jawa Barat. Nyugukeun informasi Ki Sunda Kerbalarea edisi Ping 1 18 Februari 2021. Salami 5 menit kapayun simkuring baris nyarengan pamiarsa dina informasi sabudeureun Jawa Barat ngeunaan ngadu nasib di lokasi wisata Pangandaran. Sumangga nyanggakeun bae wartana. Balantik di tempat wisata basisir Pangandaran tetela bisa ngadatangkeun kauntungan. Balantikna oge bisa diandelkeun pikeun ngabayuan kulawargana. Sumangga nyanggakeun bae wartana. Di kawasan wisata Pangandaran, tiba heula tuka kiwari teu saeutik nu ngaja nyiar kasab tina balantik rupa-rupa kadaharan jeung kaulinan. Nu dagangna horeng lain wae urang Pangandaran katut sabudeureunana. Tapi oge teu saeutik nu jolna ti Sumedang, Garut, Banjar, Ciamis, jeung sajabana. Salah sahiji nu dagangna teh nyaeta Ude Supriyatna, urang warga Garut nu geus welasan taun dagang bakso cuangki di basisir Pangandaran. Nurutkeun Ude, ari kuleukeun mah balantik cuangki di basisir Pangandaran teh ngadatangkeun untung anu lumayan gede. Ude oge bisa ngabayuan kulawargana tina ladang balantikna teh. Buktina, ayeuna dina sapoena Ude bisa ngalabati tepi ka Rp300.000. Nurutkeun Ude jeung padagang sejena, nu dagang di Pangandaran teh boga beungkeutan atawa organisasina. Eta teh sangka nu dagangna tartib jeung aya nu ngurus mun pareng aya pasualan. Pamiarsa, mung sakitu pidangan warta dina danget ayeuna, simkuring pun Putri Haifa Zahra seja amit mundur pamit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urip Sunda.